Bang, keron bang. Aing keur nyambal ya deuleu ngaliwat pamulikeun asin anjing. Jawa aing keung ka ditu lagi. Sia atuh seueung naon geus gede kitu keung kan. Aing kana manuk niat aja aing Ini bang. cewek akan liwat dah liwat nanti cek asak tuh. Tuh. Wih, heueuh. Ke maknyos. Sabaraha kilo ieu sanggup? 1,5 kilo aing ya deuleu jeung sambal ya. Kana asinana eueuh, peuteui mah aya tuh. Pernah kudu ngeuna sambal jeung peuteui. Nah, tuh aya di kebon mangeunah nu kitu ge kan. Enjig, meuli ieu meuli asinan ya. Jauh aing mah sieun. Sieun naon atuh kan. Ieu. Meuli asinan teh jeung kerupuk. Asinnya kerupuk unggul. Heeh. Buruna kabeh jeung aing tapi da sieun aing. Nah, burung nawe enjig atuh kehet lah. Sianya pan ke sia madang meureun. Heeh atuh. Aing mah itu ya. Indit ulah, indit ulah, indit ulah, indit ulah, indit ulah. Lah, aing balik dewe ka wadoyok lah. Api-api pokok gitulah. Bang. Oh, deui meuli naon tadi teh? Aduh, sia burik pira ge meuli asinan jeung kerupukna sia kabina-bina teh atuh. Yuh, punya. Manuk geus aya nu ngala cedah teh. Oh, kitu Bang Doi naik. Oh, heueuh eta teh asinnya kerupuk. Heupan pokok. Leuwat ieu geus asak ya geus lapar. Heueuh geula. Teh. Asak kitu ieu teh. Bau nama bonteng suri ieu teh. Anjing loba ieu mah. Aya kitu. Ding. Asa kenaon cungur? Kenaon sia eta? Kenaon eta? Gandeng ked. Mentong gogorowokan, bisi dicarekan ku wadoy. Heueuh gandeng. Gandeng ked. Aya ieu aya nu butuheun ieu, ku aing wang jual. Heuh anu wadoyok ku aing. Gandeng ked ulah. Anu wadoyok ieu ding. Sayang di adat ked. Moal aya teu apaleun mah. Sia mentong bebeja engke ku aing dibere sia. Dibere komisi ku aing sia. Tapi bener ding aing ye, aing dibere komisi. Heeh bener ked. Mentong tarik teuing atuh sia nyungurna. Engke ku aing di jajanan somai 2000-eun. Najis aing mah somai mah. Mentong tarik teuing cek aing teh. Somai mah najis. Heuh nah hayang naon atuh sia? Teu minimal duit deui aing mah 200 ge bae. Heuh engke gampang. Tapi bener ding. Sia we bener-bener. Heuh engke ku aing dibere. Geus jadi duit pake teh poho we. Nah poho gandeng cek aing teh. Iya, apal meuli somai we atuh jeung kecap. Lah najis aing meuli somai mah lah. Sia, duit nih aing main ge somai mah najis. Kayak dibere. Heueuh atuh ding. Yeuh ding. Bukan we tahu tuh dari tuh arasak tuh. Dihandap tuh. Tuh dihandap. Tah di dinya tah. Heeh. Sok ieu iyalah tuh. Heuh mana? Eta mana ka mana? Aing dititang meuli asinan ku adoyo ka warung. Heuh geus jeung sia ka warung mah. Kayak kalem komisi mah aya di aing. Ulah hariwang. Heueuh atuh. Heueuh jeung. Hade sa poho ding. Heueuh anjung. Mana nih? Iya, merenan. Walah. Nah bapak aing tadi mana ngaliwat? Kerupuk asin, kerupuk asin, asin, kerupuk asin, kerupuk asin, kerupuk asin, kerupuk. Kabur si anjing. Borangan pisang. Abang budak di singsinan sakit wae ke lompat. Dihandap teh di saung ngaliwat mah. Nasi burik lila-lila teuing atuh meuli asinan teh kunyuk teh nya lah. Aduh si aya naon atuh burik? Cungur. Mana asinan gotong belum? Teu sanggup aing mau sekali-kali deui. Teu sanggup.
Sanggup naon sia burik. Aing dirian ku jurig. Jurig naon ke tengah poe kieu ai sia. Encan meuli asinan nya. Nyata atuh aing soak di jalan ge dirian. Aduh. Aya sorak kuk cenah aing dirian wa. Kuk naon atuh babel? Nyao da. Kuk cek aing teh. Sia kunyuk aing ngadadaguan mangadaguan kehead teh nya. Paling kena ku abang aing ngadagone di dieu. Sanggup aing mamang. Beungeut sia kitu. Jika acan ku doyo. Kehead teh karu aing matang nita sia teh aing teu purun. Pal aing mah sieun aya jurig wa. Ama jurig mah aing ge wani dah. Jurig naon. Sia disingsinan sakitu wae lompat. Aku sia disingsianan Faisal. Kenapa? Cek teh tuluy lompat kabur. Aduh, sia karu si burik teh meuli asinan jeung kerupuk. Meuli asinan. Dengan kejo tadi lo. Geblah-gebloh gitu atuh. Sia. Nanaonan cungur suka aing teh jurig. Ai sugan teh lain dititah ku bapak. Sia geblah-gebloh gitu. Sia jeung meuli asinan. Geus asak. Enggeus. Tuh, asa. Ieu mah atuh tinggal asinan na hungkul, Pak. Kan heueuh sia meuli atuh. Cibur gini teh. Sudi atas di mana, Ding? Nah aja ka dieu. Pada bau seungit ieu ya, keur ngaliwat. Kok ambu Ding. we nya. Aing keur ngaliwat tapi deungeunna meuli asinan jig. Meuli asinan. Komisi ka aing. Oh. Na komisi naon cungur? Komisi nu tadi. Na komisi naon cungur? Na komisi naon cungur? Pan tadi siang ngalabon teh di nu wadoyo. Nyebutkeun dijual ka aing komisi na mana tuh? Ngala bonteng tinu aing. Na bonteng naon cungur? Buru adik oding lah. Ngala bonteng tinu aing babel. Henteu bang. Ada bener sia teh kunyuk. Henteu. Bener burik. Bener ketang wah aing mah teu buru ka dikala komisina lah. Na komisi naon ai sia? Ari siang ngala bonteng di mana nu aing ket? Tadi di ditu bang. Tuh. Sia lagi anjok teureun-eureun goblok teh nah ngalaan bonteng aing ket. Tanggal sakali mah, Pak. Nah tinggal tunggu. Pedah naon sia ngala bonteng? Tak aya nu butuheun tadi teh. Baku aja dituduhkeun cek teh nu itu tadi handap. Butuheun pan bonteng aing ket. Pan tadi nama ek dibeli ke Bang Doy. Engke duitna cek teh, ek dialah heula bontengna. Aing bontengna mana kehead? Karege ngala dua Bang, dangar ora keneh jadi tetulus. Anu bener kehead sia ngala dua. Bener Bang. Sia teh montong kitu babak kehead menta ka aing dua siki mah diberek ku aing ge. Lain main ngala-ngala wae aing ge can ngala sia teh karage diajar buahan. Bisa ek dibawa deh ku abang itu. Jik wae ari dua mah. Anu ulah sekali-kali deui kehead. Heeh Bang. Ngan itu teh Bang. Iya. Dua itu teh. Tapi sia bener teu bohong ngalana dua kehead. Heuh bener Bang. Dua. Dua naon, Oding? Dua karung Bang. Oh sia na dua karung babak. Aing ge. Babal sia kehead. Komisi cungur lah kabur komisi. Nah dua karung kunyuk teh. Peak atuh pada karung mah.